Duh, nges kayak itu ka dieu nyar taneuh teh eueuh. Si Adam katun huntu wer ngajual taneuh teh. Waduh, Beneran dah. Duit, tiba duit. Pak Haji. Naon. Aduh, butuh taneuh. Kebeneran. Pak Haji rek ngajual taneuh. Nya jodoh mati mana we nya. Beneran atuh meureun. Mata karge. Sabaraha? Sabaraha we teh ka? DP heula kan imanya. Malah gocap 50 juta. Cukup sakit cukup. Daguan dek cukup aja. Daguan. Duh, nyoba sertifikat meureun euy. Ieu mah euy melak uang jeung cikur teh jauh-jauh geuninganan euy. Maksud deh. Naon di Pak Haji? Taneuh disebut tuh taneuh. Lain pere taneuh. Butuh taneuh mah lain maksudna lain taneuh kieu atuh urang mah jagat. Ngomong tadi teh jagat gitu. Aduh gede duit tah. Oh, duit disebutkan kasih Umi. Oh, ai Pak Haji kumaha melaki kurang jeung bawang sakieu atuh. Allah. Ari Haji. Emang heueuh ieu teh taneuh. Kumaha aing melaki kur jeung bawang? Dasar Haji aing katipu mah tungtungna mah.